Itu nu ngridit mah mah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa mantap cek ulah ge deuleukeun jelema nu ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah lain cak ulah cek Imam Ghazali. Lain cak ulah kula mah nyambung dak teuk ceuli ka jeung kiai nyana ngridit teuk ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal kajen ku kumage wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang katawa nyana narima duit ti pamarentah teuk ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres cenah teh mah kiaina make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia moal ngeunaheun cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran tete duit perpuluh di dahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pasantrena mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen kuku mah ge sing percaya moal kajen kuku mah kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majeliskeun saparo pake meuli Innova nek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha ja pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder leuwih ti Al-Azhar masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ieu urang teh apan sare coba lamun aya orai ngolosot pan teu nya. Saha nu ngajagaan eta saha nu ngajagaan urang mending asarena di kamar mah. Sarena misalna ayeuna mah kitu di imah, pan kadang-kadang aya nu sare handapeun tangkal buah, aya nu sare teh di hareup, aya nu sare teh di palataran. Ta eta boro-boro orai kalabang, eta sireum ge nu nyocok saha tah nu ngajaga. Eta nikmat anu luar biasa. Dijagaan ku Gusti Allah. Walaupun make malaikat aya malaikat urang keur sare teh di dieu teh malaikat jadi satpam. Nyatpaman urang nu mantak sing ngade urang di jero kamar ge. Oh, ulah main bubuka cak malaikat ini. Itu tong inget kadinya tuh izin boro-boro cara bintang film di shooting kemudian bugil-bugilan komo ayeuna mah datang ka nyieun ektilu segala rupa nauzubillah min zalik Indonesia dek jara di naon meureun ya Allah ya Rabbi datang ka kos karah itu datang ka daek kos kitu eta mun ditanyakeun anak saha anak Ki Haji teh akibat tadina disakolakeun asam up ka asam a terus kata saya itu ya kos kitu teh bugir ada Gusti Allah agung ya Allah ya ieu aya malaikat eta aya sireum kadinya toel ku malaikat di kadinya aya kalabang kadinya ge ku malaikat dikitu-kitu ke aya kalajengking dikitu-kitu ke eta teh kos kitu tadi mat lain leutik-leutik nikmat eta teh dijagaan ku Gusti Allah komo tama datang ka Gusti abdi mah udangkeun jam 2:30 malaikat ditugaskeun ngudangkeun langkete ku malaikat udang eta malaikat nu ngudangkeun udang bareng deuleu jak penting keneh hese cak malaikat ngagawekeun aing sia eta diudangkeun aya nu bablas bae pan teh diudangkeun ku malaikat mah bablas bae terus di jam 9 udang jam 9 deui sakumaha bangke sama jadi udangkeun ku malaikat Allah karim teh ieu nu ngutar ngatur aya anu setengah jam doang sare dibere kuat nang saha eta meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala kabeh ge hakikat nama meunang Gusti Allah
Ngan urang can datang ka hakikat kakarak datang ka syariat geus main syariat. Geus nyaritakeunna syariat bae. Syariat nama eta mah seubeuh teuing, syariat nama eta mah kurang dahar, syariat nama eta mah akibat loba teuing minuman manis mas akibat anu eta. Padahal geus datang ka hakikat mah leungit teh manu kos kitu. Teu main-main kos kitu. Jelema nu make syariat-syariat kene ahli hakikat mah seuri. Buktiana jelema loba cenah teh. Syariatna mah akibat daripada terlalu banyak minum yang manis-manis kan gitu. Eta ku hakikat mah teh aku lantaran loba jelema nu minum teh amis jatuh kena kencing manis. Misah eueuh kos kitu. Geus ku Allah bae itu. Tuh, nah ieu ge ayat ieu luar biasa. Ayat penjagaan terhadap Kangjeng Nabi khususna umumna terhadap para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Kangjeng Nabi berikut bersama para sahabat ketika pulang dari peperangan nusuk disebut tenarna perang Zatir Roko. Urang maca sejarah peperangan Kangjeng Nabi perang ke-7 aya nusok disebut perang Zatir Roko ngaranna. Setelah pulang peperangan Kangjeng Nabi kemudian istirahat di asfal. Panas anu luar biasa. Ayalah tangkal korma. Kangjeng didinya ngiuhan digantungkeunlah pedang Kangjeng di pang-pang tangkal korma. Plek aja Kangjeng Nabi nyaran deh bari sila. Paberencai sahabat-sahabat nu sejen neangan jang ngiuhan. Sekelompok belah ditu, sekelompok belah hareup, sekelompok belah tukang. Maksudna istirahat ngiuhan. Aya jelema anu keuleun pisan ka Kangjeng Nabi teh dek ngebuluh Kangjeng Nabi ngaranna Ki Gaurus bin Haris. Di kabilah Muharabah. Nah, dipilihkeun bae ku Ki Gaurus. Ieu nu ngaran Muhammad teh. Lelah kadeuna. Enggeus pokona ku aing peak buluh ku aing sia. Kangjeng Nabi keur tenang we kieu, rada peureum saeutik, maksudna istirahat. Nyana datang belah gigir pas di luhurna aya pedang. Kagarewakeun Kangjeng neuleuh Kangjeng ge, neuleukeun Kangjeng Nabi dicokot pedang Kangjeng. Set terus ka hareup nyana. Dibuka eta pedang dikupat kapit. Muhammad dikasih kieu pedang ya sakumaha jawara cikupa. Muhammad. Kangjeng Nabi tenang we, biasa teh kumaha. Nyana ge rada kaget neuleuh Kangjeng Nabi teu aya reaksi kumaha-kumaha. Geus dikieu-kieu dikupat kapit set. Muhammad. Set Ki Gaurus. Cicing Kangjeng Nabi, "Mayam lau kami ini." Kuari saha nu deuk ngahalangan kaulah Kanjeng. Ieu pedang saya, pedang kula. Geus aya di leungeun saha? Leungeun anjeun. Maya si muka. Mini, saha nu bakal ngahalangan, nu bakal ngajagaan pedang ieu datang ka sia Muhammad? Cak Kanjeng Nabi, Allah. Allah. Mayam nauka. Mini, saha nu bakal ngahalangan? Allah. 3 kali eta ngomong mayam nauka Muhammad. Allah. Mayam nauka. Mini, Allah. Cak Kanjeng Nabi. Mayam nauka mini, Allah. Eta malaikat Jibril teu kadean ditepak ta ku malaikat Jibril leungeunna. Ragag atuh pedang ragag. Pedang ragag dicokot ku Kanjeng Nabi. Mayam nauka. Muhammad rosok itu. Luar biasa. Cak Kanjeng Nabi lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Kitu Kanjeng Nabi bahasan. Lamun Allah dek maehan anjeun melalui kula moal aya nu bisa ngahalangan. Rosok itu amun. Geter-geteran.
Emang tatari lagi sieun, iya kangjeng Nabi sieun. Tama maksakeun, tama sebenarnya mah nyaon kangjeng Nabi teh sakti, nyaon kangjeng Nabi teh istimewa. Ngan perasaannya nah lagi seueuh eta sahabat jara rauh kabeh ge. Deuk saha nu ngahalangan, lah pasti paek wae ku gerget-gerget nah padahal mah sieun. Salah teu paek kali eta geus tinggal nojokeun doang, tah nojokeun ka kangjeng Nabi malah mah geus teu kudu dikitu-kitu lah. Geus teu diagag-agag mah tah nu ngahalangan. Teu kudu kitu langsung beres bae atuh lamun deuk mah. Tapi make ngomong kitu sagala hayang gaya. Apa hebat jasa kadeleuna. Malaikat Jibril padahal bagi saya di gigireun na geus ieu we, malaikat Jibril. Tuh Jibril mah ditoel dah trek lu. Eta kapluk dicokot ku kangjeng Nabi. Nah, ieulah saha nu ngajagaan saat eta lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat eta kos kitu. Pokhara jasa. Iyalah kangjeng Nabi dijagaan ku Gusti Allah, maka turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman uzkuru pada ingat marane kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah tina berbagai nikmat nu geus dibikeun alaikum ka aranjeun kabeh nu patali jeung sabab nuzulna izam kaumun ketika kaum ngamaksud boga persejaan Quraisyun nyaeta kaum Quraisy ayabsutu aidiakum ayabsutu ilaikum aidiyahum ketika manehanana ieu manjangkeun leungeunna ngarongkongkeun leungeunna dek ngaharu biru dek ngarusak dek ngabinasa dek ngabunuh ka anjeun para sahabat khusus dan ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fakaffa aydiyahum ankum Allah ngahalangan Allah ngaraksa ngajaga tina kajahatan kaum Quraisy nu bakal terjadi ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak eta teh kejadian khusus ka kangjeng Nabi umumna ka urang kabeh. Artina urang teh sabenerna mah sering kali deuk dibinasa tapi teu jadi saha eta anu ngahalangan lamun lain nu bogana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro masalah kos kitu masalah ieu bae ge urang naik mobil, sa mobil rejeung, mobil cilaka tapi ternyata di jero kadang-kadang aya nu salamet saha nu nyalametkeun lamun lain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naik motor boncengan, bluk nabrak kontainer. Pae kabeh teu aneh nu ngaboncengna bae jatuhna naon eta nu paehna mah nu nyetir doang make aneh sagala. Atuh disalametkeun ku Gusti Allah. Naik motor blok. Nu paehna cenah anu dibonceng doang, nu nyetirna mah ngan lecet doang seutik. Kumaha meureun eta? Atuh teh urusan Allah Subhanahu wa taala. Baheula kapal anu ka Indonesia teh tahun sabaraha eta di Dubai ragag 450 maut kabeh hanya bayi anu lahir di Mekah hirup nang sanyalametkeun. Kabeh ge inting-intingan. Tuh atau mobil bus di Tasikmalaya menuju Jakarta di Garut pas limbangan limpang ka handap 12 meter paraeh kabeh ngan aya santri doang sorangan hirup geus keluar di sawah keur kieu bebas baca tabarakalladzi biadil mulku eta urang saha nya mah begitu asup ka mobil di tukang numpakna di kursi tukang langsung memang wiridanana tabarokos urang mah gitu langsung cek ieu mun teh tabarok yasin terus we nyana bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi yadinu we di limbangan teh postot nguling ka andap kula keur di Garut eta keur di Karesek kadenge ka mana-mana gulimpang ka beulem mobil bus teh geus ae pararae we kabeh geus bangke tah eta si santri mah di sawah kieu be di galengan tah di juru galengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kon ditorongton ku urang dinya. Teh nyana ditoel. Keur ngeunah-ngeunah naik mobil. Mobil ka beuleuman heuh.
Nya lagi kaget tadi kamu boleh. Masa kita ai pendiuk di sawah. Tapi karasa pajar jalama keur ngaheang kene bae beureun. Make tabarok dihudangkeun keur ngundang-undang naik mobil. Beunta teh po kahurua, atunya lagi ngageter-geter. Eta nu mindahkeun ti mobil kadinya ka juru sawah saha? Masya Allah, tadi mataknya nama terus bae eta wirid we tabarok teh lantaran pernah kejadian nu aneh. Jalan mana eta jalan mana? Jalan jandela pan ditutup jalan atuh guru ngaguling kitu atuh. Mun nyetrek jalan mana eta nya saha nu mindah teh? Ka juru percis aku kumaha di kursi beus bae kieu. Tah, ieu sawah atuh galeng narada luhur. Atuh kieu bae di sarua tabarakalladzi bi yadihi yang kakawasan Allah. Masya Allah, teh nang saha tangga jagaan modal kos itu. Perang, urang perang jeung Belanda kamari ieu. Teh anu paraeh ku Belanda, nu hirup kene, eta nu ngajagaan saha meunang Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ge nu lain meunang Allah. Kadeleuna aya nu melalui ditulungan ku jelema. Aya nu melalui kitu nyangsang teh jeung sajabana eta mangan sakadar kadeuleu sabab-sabab hungkul hakikat beunang Allah ketika tsunami di Aceh. Ketika tsunami di Aceh aya jelema kena ku tsunami teh atuh kunaon di jero naon kitu ngaranna cai di jero cai set ngulung nya bisa neuleuh pemandangan jero cai segala orai segala lauk segala macem-macem nyanana teu kena cai buleut bae di jero nyana teh kieu bae ngahaneng indahan di jero cai nyana alabatan leuleuh akuarium Australia pala lauk segala orai segala kalabang kadeuleuh ku nya coba eta nang saha bisa kitu aya deui ketika tsunami teh nyana kabawa ka tangkal kalapa neuleugeun ge di luhur tangkal kalapa eta nu ngaluhurkeun ka tangkal kalapa saha angin eueuh naon angin angin eueuh naon eueuh set ka tangkal kalapa turun-turun nya atuh geus saha turun meunang saha eta kos lamun deuk disalamet mah ku Gusti Allah eta ketika Gunung Galunggung kula keur di Garut Gunung Galunggung put ari eta kiai sorangan bae di ditu teu da sedekeun kena naon kitu lahar Galunggung nu ka dieu imahnya nama utuh wae teu kena naon sakeluarganya nama kieu bae ngan hese balanja bae meureun jauh eta dan saha eta kisah deuli eta ya Allah dirancap aku di ditu di naon ka Tasikmalaya eta meunang saha nyalametkeun ja atuh ka dieu mah luar biasa eta lahar teh tetep bae ku Allah deuk disalametkeun masalamet bae peperangan kitu ke geus diagak Kangjeng Nabi ku Ki Gawros tapi tetep bae Allah ngahalangan babari bae Masya Allah nah ieu kabeh ge lamun ku Allah geus digerakkeun ku Allah diraksa ku Allah dijaga babari model ku ari di urang sakir rusakna ge ai ku Allah hendak dibenerkeun mah atuh sia-sia aing sabodo urusan ngridit atuh Allah sakahayang sia aing mah tetep bae ja anu bakal tanggung jawab di hareupeun Allah lain sia aing mah ku sieun-sieunna percaya ka harap atuh henteu lolos lae siapa sing seubeuk atuh leg-leg ka ditu lolos aing mah deuk disalametkeun mah hampang bae batur mulus mah beulit make duit bank segala rupa geus da ngaji mah ngaji bae wow mingguan terus bae asup leung keuy kenca kaluar ceuli ka tuhu terus bae malamanya ngahaharuan kan teu ngaji atuh sia tapi nyokot duit bank mah pan terus bae iya tuh urusan nu tapi nu deuk disalametkeun mah ku Allah teu kabisa setik-setik aja da ieu naon make muamalah haram kitu dibere hampang bae eta nu nyalametkeun kos kitu bae nang sanang Allah ulah boga rasa nang nyana eta teh ku Allah bae deuk disalametkeun di tengah-tengah hirup pikuk ka manusia nyana mah disalametkeun wah ear jelema piala dunia lu teu deuleuh ka kiai neuleuh kabeh tapi deuk disalametkeun ku naon teh si budak kikituanan aing mah dan tanggung jawab bang di akhirat ja aing geus mah teu hayang dibere hampang bae daripada nonton bola mendingan di masjid bae daripada kikituan maling di masjid bae mantak ditanya mang keron malian kula mah keur kieu bae di masjid heuy nonton bola teu hayang aing diselidik teh orang dicarekan ku pamajikan tapi selamat nya selamat ya Allah ya Rabbi saha
tanu nyalametkeun kitu teh saha ta saha eta Gusti Allah Subhanahu ulah boga rasa beunang urang. Nu mantap ge aya di Robayatul Ladawiyah kan waliatullah awewe diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Ih atuh awewe teh lalaki deuk dijadikeun wali mah babari bae. Babari dibere ngeunaheun we teh ibadah ka Allah teh dibere embung bae campur jeung jelema teh geus jadi kanikmatan diangkat jadi wali tenar zaman Ki Hasan Basori. Oh bertuyur-tuyur jelema di mana-mana minta barokah ka Siti Robayatul Adawiyah. Aya jelema jawara datang ka anjeunna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula mah deuk nanya bae ieu ka Nyai wali aya naon. Kira-kira ieu kula bisa tobat tah henteu. Cak jadat teh. Tobat mah lain urusan sia. Lain urusan sa, lain urusan anjeun. Urusan sa teh urusan Allah. Pugu ieu kira-kira kudu tobat teh eta mah urusan Allah cak jadat tobat mah. Ai ku Allah deuk dibere tobat mah atuh anjeun teu kudu ngomong kos kitu engke tobat sorangan. Eta mah urusan Allah tah mah. Ai ku Allah deuk ditobatkeun mah teu kudu ngomong ka aing cek cenah teu kudu nyai kumaha cara tobat, nyai kumaha ya abdi tobat henteu. Ku Allah deuk dibere tobat sia teh dibere kaduhung aju dibere terus mah ibadah. Eta teh teu kudu ngomong Allah geus nobatkeun ka anjeun. Geus teu kudu ngomong-ngomong daripada ngomong-ngomong kiai gua mah tobat ya sama judi-judi deui geus saksian ku kiai menang saminggu main gapleh deui. Kitu aing cek kiai teh ai kamari sia kamari mah ngomong ka kiai teh teu boga duit gula. Bari boga deui lah. Enak gedean dia duitugan bae cenah pake judi mah kan gedean. Pernah ngajual imah. Tuh dongengna judi sugih eueuh. Ta eta teh teu kudu ngomong emang ari endek dibere tobat baku Allah ngeloyong sorangan. Loyong sorangan. Engke lamun hayang memperdalam paling nanyakeun kumaha cara tobat. Berarti eta teh geus mengarah. Geus mengarah. Ta ieu teh aya aing mah ke cenah ke bulan hareup deuk ngaji. Berarti can dibere taufik ku Gusti Allah ngaji. Ngacoplak we ngomong. Teu kudu ngomong-ngomong kos kitu. Dek kemarin sia, dek ngaji. Guys. Timbul di jero hate. Ngaji aing ngaji. Tah berarti dibere hidayah, dibere taufik ku Gusti Allah. Jadi geus teu kudu ngomong ai Allah endek mere mah trek babari kabeh ge hakikat nama ku Gusti Allah tah. Nanyana bongan ka wali, geus atuh dijawabna ge ku hakikat. Mun maneh deuk dibere tobat ku Allah teu kudu nanya ka aing, pasti ku Allah ge tobat sia, tobat sorangan. Mun ku Allah deuk dicabut taufikna sanajan kiai leuleuh sia kiai atuh leuleuh sorangan. Eta cangkilang kiai atuh ka muridna. Alam aya nu datang muridna ka imah kiai. Waalaikumsalam. Dijasi ya. Ayo berjamaah jeung kiai ka dieu. Berjamaah nanti leuleuh bola ieu bola. Bola Spanyol ye. Oh, masyaallah. Eta dang saha eta kitu menang Allah Subhanahu wa taala geus jelema daek salat menang Allah, jelema munggah haji menang Allah, daek ngazakat menang Allah, daek ngaji menang Allah. Hakikatna berarti jelema eta deuk dijadikeun penghuni surga Allah, deuk dikasorgakeun lah ku Allah babari. Tek ulah kadinya, ulah kadinya, ulah kadinya. Usum kredit ulah sia mah. Usum bank ulah sia mah. Usum partai ulah mimilu sia mah. Lah ja bodoh atuh, wis teu kudu si organisasi teu kudu sia mah. Ngaji sia ka dieu, salat sia ka dieu, datang ka waktuna maot salam. Itu aya di jelema deuk dikasorgakeun ngan deuk dikanarakakeun heula sakedeung ku Gusti Allah. Teu hirup, teu gaul digaulkeun heula ku Allah. Wauhan teh jawar eta, mabok saeutik. Mabok, judi ngilu bae gaul pan ieu mah zaman pan kuari mah teu boga motor kredit. Bae salat, bae munggah haji, nyokot deui duit Bang, nyokot deui duit datang bae ka waktuna. Atuh ka surgana mah jaya la ilaha illallah ngan di neraka jahanam ya teu kebal 1900 tahun. Aduh tinggal gitu doang ieu mah tah. Jadi ku Allah kabeh ge nu batak kiai teh dakwah teu kudu nyeri. Tugas kiai naon? Dibere ilmu dakwahkeun, daekeun jeung teu daekeun lain urusan kiai, urusan nya sama ja Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kiai mah ieu ngocok-oprak bae nu daekeun aing banget jasa geus eureunnan we ku kiai oplok. Atuh ayu wae sia teruskeun, jaja ibadah mah jang sia lain jang masyarakat, jang sia. Ayeuna nu ngadegeun kan duaan doang terus keun duaan ge. Deureut teh anu ngadegeun teu total sama sakali. Duaan ge teh torek. Oh masalah.
Ya lain jang nyana, lain jang batur jang nyana. Talamun urang sadar eta teh nu ngatur Allah teu kudu nyeri. Aing mangan sakadar ngalaksanakeun tugas si Allah peda dibere ilmu. Aju aya nu ngondang bedaek asal ikhlas. Adapun nurut yang teu nurut lain urusan kiai sama Allah sama. Kabeneran nyana terus bae 40 tahun dakwah bae. Weh nu nurut hiji-hiji adzan. Emang ku Allah teu diturutkeun beureun atuh ngelek ngan ganjaran apa meunang kiai. Berang ke datang ke akhirat kan teu boga umat lantaran teu dituturkeun. Itu kiai teh sorangan. So teu ditugas surga. Cak masyarakat itu kiai nu keur ieu sok dakwah kurang tiluk didengikeun teh nya. Ka surga aja nya nama itu. Ka surga sorangan baji. Atuh cek teh bukan sia teu deng ngadengikeun aing atuh geus aing mah ka surga. Milu atuh itu boleh teu kitu aja sia teu kitu nuturkeun ka aing. Geus sorangan deh kiai ka ditu tuh. Eta urusanna kos kitu ulah sok nyeri hate. Kalau menyeri hati, nafsu berarti. Nafsu lah, emang magahan di musola ngan 10-an. Eren lah. Kurang tuh, 10-an tereng naik-naik. Das, emang mendingan ngojek. Kiai goblok. Diberi kemuliaan ilmu magahan ngaji 10-an. Ngojek, pan. Itu bagus, kiai. Bohongan, itu narurut kai. Urusan ngaji, urusan kiai. Dakwah urusan kiai. Lantaran diperintah ke Gusti Allah. Urusan ngadengekeun jeung narurutna lain urusan kiai urusan Allah Subhanahu ta eta teh meunang ngatur Allah kabeh ge meunang ngatur Allah kabeh ge urang bobogohan 3 tahun jeung hiji awewe geus janji sehidup semati brung bae kawin meunang 3 bulan geus marah bae pamajikanana henteu sakumaha kamari keur bobogohan deuk dipertahankeun datang ka boga anak hiji teu bisa dipertahankeun papegatan meunang saha eta meunang Allah. Geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz da urang mah sakadar ngalaksanakeun da doa. Teu kudu kumaha urang mah sakumaha wayang dipaenkeun ku dalang bae geus. Ka ditu urusan geus subuh mah diasupkeun ka kotak bae. Beres, eta kitu urang ge. Kaler kidul, eureun geus ka kuburan. Geusan bari tamat sababak. Jika engke udang ti kubur babak awal deui terus ka ditu kitu jeung kitu bae terus masyaallah. Nah ieu teh babari Allah mah nyalametkeun jelema tengah-tengah tsunami aya nu diselametkeun jang contoh tengah-tengah galunggung aya nu diselametkeun ku Gusti Allah. Nah tengah-tengah eta teh jang contoh tengah-tengah amburadulna manusia. Ai ku Allah deui diselametkeun mah betah bae eta di mushola teh betah. Di mushola teh geus cekelan tong terus betah. Ketika kayak baik punya apa nakol nanti dicekelan baik bari tiup waktu sholat datang teka tabus tatongtro Masya Allah. Nah iyalah ya ayyuhalladzina amanu hai jelma-jelma nu ariman ka Gusti Allah urang aya di jerona. Ulkuru nikmatallahi alaikum areling maraneh kabeh aringet maraneh kabeh kana nikmat Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Ieu beberapa nikmat tu tadi diceritakeun sok urang inget-inget ka Gusti Allah abe urang bersyukur intina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na ilham kaum ketika kaum Quraisy boga maksud rek ngaharu biru kamarane kabeh rek ngarusak kamarane kabeh wahai para sahabat khususna ka Kangjeng Nabi fakaffa aidahum ankum Allah ngahalangan babarieun Allah ngaraksa babarieun Allah ngahalangan mantak kabeh oge geus bae surutkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelema diatur kadaharanana pos presiden boga dokter khusus kana mah teu meunang barang dahar mun can diicip-icip heula ku dokter teu meunang nginum lamun can dicek heula BSBY TSBY khusus boga dokter dahar nginumna unggal pa dicek awakna jawaya salesma mah bae. Eta salesma saanu ngajaga ahli eta salesma ngingsreuk nya na pidato ngingsreuk
Panjore presiden pidato ngingsrek. Lantaran boga dokter teh wayah ngingsrek bae. Soeharto wayah ngingsrek bae. Nang saha eta ngadatangkeun nang Allah teu kajagaan ku dokter. Teu kajagaan ku dokter, malah Soeharto wayah paeh Majapahit teu kajagaan ku dokter teh. Aya deui ustad cablak barang daharna. Cabrak ya, artinya cabrak ke sembarangan. Masa sembarangan ya, atau emang unu di dahar iya. Cabrak tapi mau berkat bandeng di dahar, berkat basi ke di dahar bae terus bae cau Ambon cau pokoknya kumaha ayana bae tah mah eneng mata mah geus. Cabrak luar biasa. Kamari kerja di santri mah kuru bareng jadi ustad lintuh. Sugan aya cek dokter gaya nya nama. Ngingsrek. Tenging serek, Masya Allah. Eta mah sehat bae. Eta ge boro-boro di spring bed jangan nama heresna ge. Kadang-kadang geus bae ngagoler bae tengah imah kerek mun teh dihudangkeun ku pamajikan mah waktu kerekna ge kadenge kata tangga. Eta meunang saha? Eta meunang Allah nikmat jasa. Masya Allah. Cek-cekan nya nama. Geus bae tah eta dihalangan ku saku Gusti Allah. Tak eta mah urusan konstitusi syariat garana tah aya nu di melalui medis luar biasa. Mau kuari mah dari dokter kabeh ieu hayang laku obatna atuh urang teh tatagenan ka dinya. Nu mantak setik-setik dileungitkeun tatagenan urang ka Allah. Kuari mah percayana teh ka dokter, ka mantri. Eta digeserkeun akidah urang, henteu dikaallahkeun. Padahal lamun geus mantep mah dikaallahkeun bae segala rupa ge. Ja, nu berobat bae wae gering bae. Ja, anu henteu berobat wae sehat mah sehat bae. Ja, aya jelema teu berobat tapi gering bae mah jeuhna tah mah atuh kos kitu mah. Geus kita mah urusanna Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha pejabat anu setruk. Sabaraha pejabat anu darah tinggi, sabaraha pejabat anu kencing manis. Eta teh meureun dijaga. Komo pejabat atuh sarena ge teu meunang kurang ti 8 jam. Nya mah geus nurut jasa. Harus 8 jam. Geus lamun peuting kurang sare kodo beurang. Kudu 8 jam bae, Pak. Tah kabeuna aya deui dokter di Amerika mah 6 jam ceknya, tidak usah 8 jam. 6 jam itu sudah stabil asal iya. Ai santri mah henteu make hitung-hitungan gitu. Kumaha kasampurna bae kadang-kadang 12 jam full hees bae. Kadang-kadang teu hees santri mah geus pokona kos kitu atuh hese. Mantak dianggapna ge eta si jelema tah lain teh kos kitu. Kumaha nyana bae. Hese nya urang nyaritakeun kahirupan santri, coba deuleu. Bakal heran ka bae, tapi bakal aya kanikmatan. Datang ke pondok, masak sorangan, ngeuseus sorangan. Ai keur daek, teu daek beuteung diseuseus. Gantungkeun bae urut itu teh ada. Ganti bae nu ieu. Engke pan menang saminggu mah tah tiis tah. Yang beuneu jatuh bau dipake deui atuh. Santri mah kok kitu atuh. Ji atuh biasa bae gitu. Jeung pede bae nya mah biasa bae. Masalah bae geus. Ngan ke dua per da teuing gantungkeun. Iya tuh kok kitu bae santri. Dahar babarengan pan ai babarengan mah nu ieu hayang nguah nu ieu embung pan nu ieu hayang nguah nu ieu embung tapi tetep bae dikadinyakeun burak nu embung ge ka baba bae geus bae aing tadi na embung nguah ku dia dikadinyakeun atuh terus berarti jeung bebek teh adik kakak eta ya Allah eta kumaha eta juga jadi penyakit jante biasa bae ngeunaheun bae ya Allah eta teh nu ngajagaan lantaran tatageunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beres dahar hayang minum. Emang boga persiapan santri minum atuh henteu. Atuh henteu persiapan di mana atuh? Santri wadah naon eueuh. Ke geus dahar kakarak hayang minum euy, hayang minum geus. Atuh kadi hese kadi teh hese. Teh kompak kotrek. Nusa urang ngompan, nusa urang ngas. Sakumaha geus sian di pom. Santri mah kos gitu tuh. Aja jadi penyakit jantung biasa baik. Ai eta pejabat setruk, pejabat kencing manis. Pejabat santri mah jauh kadangekeun kencing manis mundur sakaligus bae. Ieu carita dijagaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala geus teu main syariat-syariat, langsung ka hakikat bae. Eta Kangjeng Nabi pahareup-hareup jeung Ki Gaoros cak syariat. Saha cak syariat nu ngahalangan.
Nu ngarangan tapi ai ku Allah neus disalametkeun disalamet bae. Salamet bae tak eta teh geus di luar konstatir manusia, di luar pikiran manusia. Ku Allah detik kitukeun mah kitu bae. Jelema bobogohan 5 tahun lain jodohna meureunana teh jadi kawin. Aya nu teu wau-wau acan, saya dikawin, heuh jeung saha jeung sarwiti. Emang geus wau henteu aing mah. Geus deuleu tanya encan. Ai sia daek bae ajeun kumaha buktina bae. Ya tuh kawin bae berak boga anak 24. Ya teh kumaha. Ya teh aja urusan Allah. Aya nu bobogohan bae teh jadi. Aya nu bobogohan jadi atuh teh mah ilahan ieu nu bobogohan bae teh jadi. Nu teu bobogohan bae ngabreyek anakan ja. Eta teh urusanna kabeh meunang Allah Subhanahu wa ta'ala. Entek teu kudu kieu. Budak can laku-laku aing mah kudu dikumahakeun teu kudu kitu geus bae pasrahkeun ka Gusti Allah Gusti ieu budak ja menang Allah ieu wah dipasrahkeun we ka Gusti sebodo tah pleng basa bodo Gusti lamun urang nangis boga kayakinan ka Allah menang geus kitu ngan cek tadi ge urang makomna makom syariat atuh kudu bersyariat mun geus datang ka makom hakikat teu kudu bersyariat deui geus hakikat bae ka ditu tuh gitu elingan ku urang diri urang ingetan ku urang diri urang sing ingetlah urang karena nikmat-nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran loba pisan anu bakal datang ka urang balai tapi dihalangan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kamari aya gitu naon ngaran-ngaranna penyakit gitu kaki gajah serius jelema teh oh geus disiapkeun obatna dibabagi waduh aya nu di dahar aya nu lobana mah di dahar ari anu boga kayakinan ka Allah mangke lananna ulah wae jajan pugu can karu kumaha Allah bae tapi lamun anu boga kayakinan sieun maning dahar kos kitu batak kumaha sugesti cek bahasa urang mah kayakinanna ka mana geus ka Allah bae acara kudu kena masalah jangan teu kena penyakit kitu ge wae mah paeh bae eta geus datang ka hakikat ngaranna nu kos kitu lamun masih kene ngagunakeun syariat dahar tambah kos kitu percayana datang ka mana selalu kitu bae urang hirup teh mentek aya kadang luhur urang teh keur serah diri ka Allah aya kadang dicabut ku Gusti Allah seserahan urang ka Gusti Allah teh dicabut deui ke naik deui pan ieu teh urang ibadah teh lain ku sebab bacaan jeung gerakanana lain salat eta naon eta nu dideuleuna pasrahna urang ka Gusti Allah nu dideuleu teh pasrahna pasrah jasa ka Gusti Allah bacaanana mah eta mah atuh memang jadi syarat cek syariat teh tuh fikih syariat ngaranna babacaan urang teh kudu kitu cek syariat cek fikih tapi cek hakikat lain eta nu dideuleuna pasrahna urang nu mantat aya jelema salah babacaanna tapi di akhiratna ti heula ka sorgana pasrahna ngan di duniana teu meunang pake imam lantaran imam mah kuduna bersyariat lantaran nyana jore babacaanna geus salatna ngamakmum bae atawa sorangan tapi di akhiratna diangkat ku Allah ka sorgana tila di mana eta neuleuna ninjauna Gusti Allah pasrahna pohara jasa ka Gusti nu di aku diri teh nu Allah pan urang mah ieu teh kabeh ge di aku mata nu urang ceulin nu urang irung nu urang entek dijagaan ku urang teh malah hampir teu bersyukur ka Gusti Allah ketika ieu mata urang teh dicabut kanikmatanana terus urang ka dokter mata teu boga rasa nu Allah asa nu urang bae ngarasula bae urang teh kitu keneh ceuli kitu keneh tapi lamun papasrah bae cara walila atuh ieu mata ge janu Allah ieu dikaollokeun we nyeri ge ku Allah ieu sabodo kumaha Allah bae terus ceuli kitu keneh sagala geus kumaha Allah bae janu Allah ieu pasrah jasa kumaha pasrahna Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam pasrah jasa ka Allah mah enggak janu Allah ieu dicabut ge kumaha Allah bae eta teh babari jasa ngomongna praktekna mah beueur ngan eta aya teh jelema nu didatangkeun ka dinya pasrah pan urang ge salat teh kurang pasrah urang mah salat kurang pasrah ngarasulah urang mah aya nu pasrah mah salat teh tenang mantak aya tumaknina salat eta aya tumaknina salah sahiji rukunna tumaknina mun teu make tumaknina teu sah abeh naon abeh kadeuleu tenang ieu mah pan lain kek tunggu lah tunggu nih salat sholli pada zuri Allahu akbar nah ka mana emang ngeran we ngabesan teh kadeung ieu tutugan Allahu akbar
Kontrek. Assalamualaikum. Kacau. Itu sholat tak lain tapi kok gitu. Ayo sholat tuh tenang mah. Ya daik dan enggak. Mau kemana dari sholat? Kepada kamu sekitar 2 jam lah. Dah. Mamang gula-gulanya. Ayo gitu ayo di sholat tenang. Tenang sholat aja. Sementak dina syariat teh mun lapar dahar heula, yang ngising heula, yang kiiki heula, hayang pemuka pemajikan ceklak heula. Abeh tenang teh maksudnya. Datang ke masjid deh. Sunat tahiyatul. Menurut itu jauh. Dahar induk, minum induk, bapak majikan induk, es induk, segala rupa induk. Lu naon deui atuh. Kami suatu manfaat, minta pulsa, solusi. Itu bukan problem. Itu dengan Allah. Mesti diakui. Allah. Mana diulang itu orang dengan Allah. Coba perasaan batin. Jadi enak aja di sini. Kalau begitu jelas. Pas ruku ya nang Allah. Salat keluaran anyar jadi gitu. Syariat tetap terapkeun hakikat nama batin urang. Demantak jelema luhur mah salat teh beda. Tetep bae ngarendeng tapi beda kan nilainya di akhirat. Perasaan batin anu lain deui. Perasaan batin makin luhur, makin nikmat, makin luhur, makin nikmat. Ju'ilat qurratu aini fi shalat ka Kangjeng Nabi. Dijadikeun ketentreman batin, kenikmatan mata kaula teh di jero salat. Jadi keur salat teh ngeunaheun lantaran keur munajat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu meunang neuleu mata hate kecuali ka Allah. Teu meunang ngadenge ieu ceuli kecuali babacaan nu ku urang. Mantak kudu kadenge ge. Urang salat babacaan kudu kadenge ku ceuli urang. Abena ceuli nu didengekeun ku urang kecuali babacaan nu timbul ti sungut urang. Anu sungut ge meunang di jero hate urang. Hate urang nu ngagerakkeun Gusti Allah. Jadi dia terapi ku urang ceuli nu digadengekeun keur salat teh iwal ti babacaan we. Mata nu dileuk ku mata hate. Mata ieu na tungkul ka handap iwal ti Gusti Allah. Kitu kene napas ieu teh menang ka Allah, menang Allah ngaluhurkeun ngahandapkeun ngaluhurkeun menang apa geus Allah kabeh. Gerakan-gerakanana al-muharrik wal musakin nu ngarobahkeun jeung nu misingkeun teh Gusti Allah. Pasrah diri ka Gusti Allah, salat aja tenang. Kalem salat. Sami Allah. Ge maca tasbihna ge 11 ge. Asa sakedeung subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana pasrah teh apa minah subhana rabbiyal 11. Bahkan asa saeutik teh ingat 23 subhana Hatuh, mun saya dakok mak salat teh kos kitu kebal jasa sujud. Pajar batu ku manuk teh. Lantaran kebal jasa panjana mah sujud teh ku manuk. Atuh manuk ge di dieu teh. Sing kuciwek kabaceo di dieu teh dibujur ki dakok mah kaceko pajar batu punyana teh ku kebal-kebalna meureun teh salat dileuweung teh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal. Urang mah keur salat bara-bara gebel kitu kucing ge sieun teh. Pajar nimpah urang, Pak. Cak kucing teh cukurane mah cak kucing awas. Kita pasrah urang pasrah ka Allah. Sekat antara urang jeung Gusti Allah adalah kepasrahan urang datang ka mana. Rasa ngamiliki diri urang datang ka mana, lamun urang asa nu urang keneh berarti jauh keneh jeung Allah. Tah eta ibadah lamun geus kondor kos kitu nikmat luar biasa. Teu bisa dihayal ngan mah. Urang ngahayalkeun kos kitu ustad kiai teu bisa dihayalkeun perasaan kos kitu mah. Emang kunaon? Lantaran temat tina pepegatan urang jeung dunia. Jadi teu bisa dihayalkeun kos kitu mah. Kudunan ke aya sorangan dibere datang ka mana urang pegat urang jeung dunia. Lamun pegat urang jeung dunia 50%, ngeunahna salat dibere 50%. Pegatna urang jeung dunia teh 70% mantap ngeunahna salat. Pegatna urang 100% jeung dunia bakal nikmatan luar biasa di jero salat. Tapi lamun urang 100% dunia salat mah salat zahir doang salat eueuh kangeunaan sama salat.
Eueuh kangenan jadi teu pegat jeung dunia. Pan urang keur komunikasi jeung Allah. Salat teh gerakan lagi nang ti Allah, babacana nang ti Allah, segala rupa meunang ti Allah. Berarti urang teh keur ngobrol jeung Allah. Bahasa kerenna keur munajat jeung Gusti Allah. Geus teu meunang ngomong jeung makhluk, teu meunang gerak-gerak sangeunana urang. Keur munajat jeung Gusti Allah. Saeta teh urang bisa mantap munajat ka Gusti Allah, urang kudu lepas jeung urusan dunia total 100%. Teu bisa total 70%, teu bisa 50% atuh, teu bisa 50% ge atuh 30%. Teu bisa keneh bae, eta belum. Eta masuk sholli Allahu akbar. Lamun minggu hareup ieu teu kabayar. Iya kana abudu iya. Berarti dicokot ieu ku dealer. Ihdinas siratal mustaqim. Asana aja can kabayang ieu kajen kuku mah ditarik ieu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asana kajadian kajen kuku mah. Fatihah ate kakreditan eta naon eta kos kitu. Pan beungeut sia teh kitu. Beungeut nu ngridit teh kitu kajen kuku bahagia. Aya deui Allahu akbar. Ngiji mah tere angeus mun nyokot deui asana kabuah. Antaran jauh salah ada lumayan nih. Iya kan abu dua kan. Nyokot baik itu. Nu itu mah pega air miobenya gitu. Warnana doang biru apa hidung. Sakebal salat teh mio. Lu aya di jero eta nanaonan dapat gitu. Nanaonan eta kos itu. Ya insyaallah. Allahu akbar. Di total mah warung saya 50 jutaan. Aya ngagedean warung teh nyeun imah heula nya. Warung heula teh imah heula. Tapi maning warung heula warungnya. Tapi je pemajikan mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saknya da nyeuni mah heula. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim maning mah heula tapi yang Allah. Dere assalamualaikum. Ieu imah nu aya di jero. Eta teh salat kumaha teh kos kitu teh eueuh pasrah jasa ka Allah. Eueuh pasrah jasa ka Allah. Nu mantek babacaan ge kadang-kadang mah tuh salah malulu. Salah. Eta teh teu kagambar Allahna, teu kagambar bodoh jasa kalimpudan ku motor, kahalangan ku imah. Allahu akbar. Naik DB gitu jadi bupati ya. Ayo nu ngadukung nya. Jadi lurah atau budak bisa dipercaya dan ke seorang sabara duit yang siapkeun bae 1 miliar mah ku aing sogokan. Allah Subhana rabbiyal azim. Kira geraknya wa bihamdihi subhanallah. Mulai batik wari gitu. Engke bae jebar baseuh wae Allah. Tolong teh coba eta. Salat kok gitu tah. Salat teh kok gitu. Ya Allah. Ya Allah. Pamajikan marah bae yang meuli selop. Jangkung. Kabayang kabayang. Aduh Gusti Allah batak dina alim bebeja ka Kangjeng Nabi bari ceri. Ya naon Nabi. Ya kula mah salat teh bisa husu. Kunaon tuh? Ingat bae kan segala rupa teh ingat bae. Cak Allah teh ulah keur di jero salat atuh ngaleungitkeun dunia keur di luar salat. Ulah hayang geura ka salat. Ulah hayang ka dunia, puguh hayang bae cenah ka dunia. Kudu kumaha? Oh, bayangkeun ku anjeun Ali bahwa ku sebab dunia ieu lah maneh awak luhur dunia ieu teh maneh awak maksiat ku sebab aya dunia maneh maksiat awak nah ieu ku sebab maksiat maneh bakal di kana neraka-keun geus daun dipake karesepna atuh sebab ieu teh ngajadikeun kana lantaran maksiat geus lamun ieu jadi cukang lantaran maksiat anu bakal ngajerumuskeun ka anjeun atuh maningan dipegaskeun tama dunia sok manusia kendaraan ku sebab kendaraan jadi maksiat atuh biang keladina teh berarti kendaraan maneh atuh ayeuna mah boga kebon ku sebab boga kebon maneh jadi maksiat biang keladi neraka teh berarti atuh eta teh kebon atuh berarti maneh nanaonan hirup di dunia bakal ka neraka maksud ulah direpake karesep eta teh dunia teh ge coba ge neuleuh naon bae bahwa dunia teh jadi siksa moal ge diusahakeun ku Sidina Ali bener kabelah dieuna asal naon siap biang neraka ka jeung hukum tidak nama sering ngocoprak memehna biang neraka ka jeung hukum ya sendal bagus teu hayang aing kasih moal make sendal aing mah
biang neraka ya kajen kumaha ge teu Sidina Ali mah aya baju bagus biang neraka sia teu hayang aing mah gara-gara sia ke aing hayang ka alam kubatur moal aing mah selalu kitu ka belah dina tolak tuki salasan aing nolak tilu ka sia dunya tolak tilu aing mah sebab dunia jipa dunia teh lir teu beda jeung bangke teu hayang aing mah sajelema nu ngudak dunia berarti jadi anjingna geus teh hayang kakarak cak Sidina Ali jang ngeunaheun ieu salat nikmat tak mata Sidina Ali bang ngeunaheun salat teh eta sangat dinasehatan ku Kangjeng Nabi dunia teh jadi biang keladi maksiat berarti ieu dunia teh pohara jasa nyilakakeun ka urang kok urang make resep kanu makal nyilakakeun sok kumaha pikir Ali mantap dipikir jauh sok urang ku sebab boga motor bisa apel ayo coba boga motor bisa derut-derutut ka ditu ka karang bolong boga mobil bisa ka ditu ka Bali ka mana-mana tuh boga duit gede mah bisa naik kapal ka luar negeri ke Eropa ka Amerika boga duit gede deui gaul aja nu kitu bisa meuli di hotel hayang nu hideung hibeureum bisa bae tah eta teh pan dunia coba anu teu boga mah di mah bae kieu emang kuat cicing bae teu ka kota mana ya duit teu boga blek naon teu bagus boga aing mah geus cicing bae lah. Ye, atuh tah ka dieu ka jalan ka teu teu boga duit jeung meuli rokok-rokok acan jeung naik ojek da geus aya. Ka masjid atuh moal aing teu boga duit. Tentu lah ka kosan teh ka masjid teu. Tah ieu teh dunia tah lamun urang nganggap bahwa dunia ieu teh biang keladi neraka, urang ge embung. Embung bakal kada dunia kulantaran urang mata hatena ieu ditutup ku Gusti Allah nu dibukakeun mata ieu resep kana dunia. Dikitu-kitu kita tetep ae ngridit terus bae. Itu nu ngridit bae tah mah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat neuleuhna dunya bae. Basa buah aya ngeunaheun jasa mantap cek ulah ge deulekeun jelema nu ngridit tetep ceuli datang ka ngeunah salat bae ge wani kula mah lain cakula cek Imam Ghazali lain cakula kula mah nyambung dak tetep ceuli ka jeung kiai nyana ngridit tetep ceuli datang ka ngeunah salat bae ge moal kajen ku kumaha wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bank katawa nyana narima duit ti pamarentah tetep ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres. Kira teman aja kiai na pakai udang-udang 5 pakai udang-udang kusia. Moal ngeunaheun cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensin teu beres cara diurang nyokot duit ti pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal lantaran teh duit perpuluh didahar ku kiai moal ngeunaheun saeutik-eutik asa kajen teh agreng pondok pasantrenna mata ieu mah neuleuh indah mata hate aing mah neuleuh moal ngeunaheun datang ka modar sia moal ngeunaheun ya Imam Ghazali moal we kajen ku kumaha ge sing percaya moal kajen ku kumaha kan kadeuleuh agreng pondok 2 tingkat majelis agreng luar biasa malah saparo di ka majelis kan saparo pake meuli Innova Dek ngeunaheun kumaha moal kajen ku kumaha ge japos pondok pesantren modern teh lain goreng moderna kuduna mah leuwih modern ti kieu kuduna mah di Indonesia teh pangmodernkeun pangmoder-moderna leuwih ti alah jareu masalah nu goreng teh eueuh ikhlasan lain deuk ngadidik lain buktina aduh cenah ieu saeutik jasa murid tahun ieu mah ieu emang kunaon kitu saeutik pemasukan lain naon tah nyana nyaritakeun pemasukan goblok eta paneta teu kabeli Innova ieu mah tahun ieu mah tah eta tah nu gorengna tah goreng ai pondok pesantren salap rupan deuk aya deuk eueun asup bodoh teh aya bae aya di pagahan bae tuh salah emang pokona ibadah bae ka Allah hayang sugan nambah hayang kumaha Allah bae diberekeun aya alhamdulillah teu dibere masalah geus anak atuh keseukeun aya sia ngaji sia anak teh derek aja pamajikan keterok geus ngaji sia ngaji pamajikan kawin deui atuh lamun urang deuk jelas-jelasan ulah aya tabir di jero hate teh jelas-jelasan seperti eta tah eta teh eueuh ikhlasan nu salahna teh lain soal moderna nu salah moderna mah bila perlu modernkeun leuwih ti alahan Al Azhar sok modernkeun tapi nu salahna lain deuk ngadidikna endeuh numpang melalui pendidikan meuli mobil matak nya mah lamun muridna saeutik cerit
Cerik, sebab untuk maksud ngadidik. Nah, sebab pemasukan kurang. Nah, tong tanyakan ke pesantren modern coba ge. Nah, kiai mah atuh, deuk aya alhamdulillah. Oh, salah kiai mah. Tong geus gedekeun ngariung atuh ka ditu. Tuh, ya, keur cerita blak-blakan kok gitu. Kurang ikhlas berarti moal ngeunah ngan salat. Kok mau diangkat jadi wali moal bae kajen ku kumaha. Tah, iyalah. Coba inget nikmat nu dibikeun ka urang. Syukuri ku urang lantaran kabeh ge diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang geuneuh dijadikeun kieu tinggal bersyukur. Urang jadi guru bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pedagang bersyukur ka Gusti Allah, urang jadi pemerintah di Pemda misalnya bersyukur ka Gusti Allah, jadi DPR misal bersyukur ka Gusti Allah. Asal pasrah diri ka Gusti Allah dengan posisi eta lah abdi rek ibadah. Urang jadikan DPR, dek ibadah aing melalui posisi DPR. Dek podol zero. Mana aya DPR dek niat ibadah. Oh, korupsi bae nu aya. Di urang teh kos kitu tadi urang. Tanyakeun coba ka DPR. Apa aya nu niat ibadah? Oh. Padahal didinya pusatna legislatif. Jang toser untuk ke eksekutif dilaksanakeunlah ku pemerintah hasil daripada godogan DPR. Nah, tapi buktinya kan kos kieu kaayaanana. Enaon eta niatan ibadahna nu eueuh. Nah, ieu urang supaya nikmat ibadah papasrahan total ka Gusti Allah. Lamun geus bisa total pasrah ka Gusti Allah bakal aya ngerenyet. Ngan teu meunang dihayalkeun kos kitu mah gerak di luar salat teh ulah resep teuing kana dunia. Asal urang pepegatan kana dunia, urang pepegatan 30%, 70% kana dunia. Pepegatanna 30% dibere daekna ka agama 30%. Pepegatan 50% ngeunah ibadah 50%. Kitu bae ngabanding-banding dunia. Mantap zuhud teh nomor 1. Terus bae lamun urang geus bisa teuresepna kana dunia 70%, ngeunah ibadah 70%. Lamun geus total teu hayang, ngeunaheun jasa teh ibadah teh nikmat. Nyaritakeun nikmat ibadah teh can ka harti-harti. Can ka harti sebab urang mah puyang bae nu aya, atel bae nu aya. Panas bae nu aya, hareudang bae nu aya. Eta teh bawa dunia. Urang teh salat hareudak eta dunia. Nu aya di beuteung berontak. Berontak kan eta. Lantaran tadi teh kada harsa teh ya otomatis kadi pendunia kan berarti. Teu naik hari kok malah mun mabok mah teu hayangan salat ge. Jadi dia pan ulin terus gitu arak teh kawa-kawa kurang. Asa percuma urang salat. Judi gitu kene, zina gitu kene. Nu korupsi bagi teu barikeun salat. Sebab daharna ka dieu jadi bensin. Dah ngarasa percuma teu kudu salat mah engke bae geus kolot ka karak salat kitu pan eta. Nah, tapi lamun setik bersihan. Ya, urang mun dahar teh di imah balik ngaji. Jadi gendahar ku pemajikan. Ya naon ieu? Tah ya lauk. Nang di mana eta? Mali. Di mana malina? Tadi di Pengkola. Sanu malina? Kula. Maka terima mali teh men. Bae. Pagalan ananya. Aing di api katuh saeutik sia peningkatan. Capek aing mah ngadengeuna. Ya keur ngorah henteu. Ieu keur ngorah henteu ku ari bandeu. Ieu teh mau terima mali henteu. Ngake. Terima mali. Aju sia minta tambatan. Ini aya keneh bae. Lain sia mah pensokna minta tambah dari segala beli lauk. Tambahan teh mang teh haram teh tambahan emang ulah. Ulah pan orang sok awewe bapak sok itu dah. Istre memang atuh kunahan tambahan halpek eta gede henteu doraka. Masyaallah geus bandingan ge geus cicing bae geus cicing lauk kecuali nu nyata tambahan hijinya cek tukang laukna. Geus alhamdulillah. Ai kitu mang tambahan bae. Geus sakit ge. Atuh hiji ieu mang kunahan. Si Mamang, tadi Mamang. Eta guna ai liwat ka Ciku Pak. Kos kitu tapi gang mah. Kos kitu tapi gang mah ai nimbang lauk teh ngan di Cilongok lah henteu. Masyaallah. Teh jore teh dagang kos kitu. Bebelian kos kitu. Tuh nya ingetlah karena nikmat Allah ketika urang diutar atur ku Allah segala rupana ieu meunang Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi dijaga. Tina pangharu biru musuh. Tidak panyannupaya musuh. Tina ngarusakna musuh. Nu mentak ketika ditanya, "Mayasimuka?" "Min ya Muhammad."
Saan mereka jagaan anjeun? Allah, cak Kangjeng Nabi. Maya menau kami ini. Allah, maya menau kami ini. Allah, Allah, Allah. Ka Allah kayak geus mantep jasa. Nemendak di ditulikan wattaqullah sing-sieun maneh ka Allah ku cara ngalaksanakeun parantehanana ngajauhan laranganana. Jadi takwa mah teu kudu diomong-omong, cara camat ngomong, marilah kita bertakwa kepada Allah, lain kudu ngomong gitu. Cak lurah, marilah kita bertakwa, ainyanana teu salat-salat acan. Cak bupati, mudah-mudahan rakyat semua bisa takwa, ainyanana korupsi bae, lain gitu. Takwa mah nuturkeun perintah Allah, ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Geus teu kudu diomong-omong, asal kos kitu bae takwa. Dur zuhur salat, dur asar salat, maghrib salat. Eta ngaranna takwa. Datang bulan Ramadan, puasa, nisab haji, geus nisab zakat, zakat. Eta ngeureun kitu ngaranna takwa. Da poe aya orkes, ngajauhan, aya main bola, neuleuh. Setengah takwa tah mah kitu. Eta kos kitu teh takwa mah tah ieu naon ieu perintahan, laksanakeun. Ieu naon sih bentuk aya larangan? Ulah. Eta teh kos kitu teh kudu ngomong asal aya jelema kos kitu takwa. Eta lamun ngadoa mustajab jelema. Di lembur urang aya asal waktu salat, waktu puasa, waktu zakat, waktu haji. Ketika aya maksiat cenah mah ngajauhan. Ketika aya maksiat naon bae cenah mah ngajauhan. Kitu bae ta imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Berarti geus batek jasa hatena ka Gusti Allah teh. Deuleu kalakuanana bae, deuleu ahwalna, deuleu pagaweanana sehari-harina, asal sehari-harina nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, saha bae eta lah mutakin ngaranna jelema takwa. Mun ngadoa diijabah. Eta jelema kos kitu teh mun ngadoa diijabah tah di henteu kudu neuleuh sasa ieu mah. Ustad di mah urang atawa kiai. Tapi ngeureudit teh takwa berarti tak kiai. Henteu takwa tak kiai teh. Bahkan usaha nyokot duit bank, kiai teu takwa sama kos kitu teh. Kiai teu takwa. Wayah salat, lain salat kiai mah hees teh. Batur mah berjamaah. Pergi mah salatna sorangan bae, kurang takwa ngaranna. Kurang takwa mah takwa. Eta sanajan kiai kurang, moal diijabah, doana kurang diijabah. Tapi aya kokolot lembur wayah salat ke masjid, tilok loba omong, puasa. Ketika aya dardir ih aing mah sia-sia atuh aing lo. Insya Allah baik, kadang-kadang maca sholawat, maca Quran. Kitu jeung kitu bae. Ta eta teh nu takwa teh kos kitu tah. Nu takwa teh lain di udeng-udeng jeung sorbanna. Pagawean sehari-harina nyana teh geus bener-bener nuturkeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Na ieulah wattaqullah lantaran wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ka Allah hungkul kudu papasrahan jelema anu mukmin. Fal yatawakkal maka kudu tawakal, kudu pasrah al mukminun jelema mukmin. Jelema mukmin mah geus ka Allah bae pasrahna, ulah ka makhluk. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah Maha Kawasa. Mantepkeun urang teh pasrah ka Allah lantaran Allah Maha Karsa. Mantepkeun ka Gusti Allah urang teh papasrahan lantaran Allah Maha Gagah. Mantepkeun ka Gusti Allah dia pasrah orang lantaran Allah Maha Kaya. Mantepkeun ka Gusti Allah pasrah orang lantaran Allah Maha segala-galana. Mantepkeun pasrah orang ka Allah lantaran Allah Maha uninya jasa. Eueuh nu samar ti Gusti Allah mah. Eueuh nu katutupan ku Gusti Allah mah. Eueuh nu jadi rahasia ka Gusti Allah mah. Naon bae urang teh kanyawan ku Gusti Allah. Mantepkeun pasrah orang ka Allah lantaran nu samar ti Gusti Allah mah ka urang. Mantepkeun ka Gusti Allah lantaran Allah Maha ngarungu. Mantepkeun ka Gusti Allah, Allah teh Maha ningali. Lamun urang geus dibatepkeun sagala rupa ge asa kadeuleu, asa kadenge, asa kanyahoan. Allah Maha Gagah, menta ka Allah atuh. Allah Maha sagala guna atuh ka Allah bae geus pasrahna. Geus bae eta teh urang teh jadi wali mun boga perasaan kos kitu. Geus ulah boga perasaan kumaha ka Allah bae geus fal yatawakkalul mu'minun. Mantap orang dek nanaon ge bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Eta urang dibaca teh aya di Mekah doang kan. Ditungtun ku kiai. Allahumma neng tungtungna aya kahareukeun suku nu katu kahareukeun bari gejed-gejed saeutik.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Jadi berarti pasrah geus totalkeun ka Allah. Ulah inget ka imah, ulah inget ka perusahaan, ulah inget ka anak, ulah inget ka kebo, ulah inget ka geus geus ka Allah bae. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah berarti ka Gusti Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, abdi pasrah diri ka Gusti Allah. Geus lain deuk ka maka bae di imah ya ti imah. Urang ngaji ka dieu. Dudut naik motor. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi geus teu inget ka imah geus. Teu inget kana naon geus ka Allah bae geus. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Geus dudut. Datang ka dia ayat tukang wuduk. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Eta kok kitu geus bismillah tawakal urang ka Allah tingkatkeun. Tapi lamun urang deuk dibere kayak ku Allah ya dibere. Nah, misalnya urang leumpangan. Leumpangan teh jarah lah. Kasulitan urang teh. Hiji lapar, di jero mobil bae, nu mere eueuh, neuk meuli eueuh. Teta ulah ngarasula tah. Di jero mobil teh lamun ngarasul sial amat, berarti kembali ka diri urang kan ai sial mah. Goblok amat ya aing lapar jasa ya sana leng-lengan ye. Moal cager kajen kumaha ge. Eta moal cager tah panyakit. Tapi lamun kieu mah teh barang di mobil Gusti, lapar genang Gusti teh. Awak abdi nu Gusti, kakuatan ge ku Gusti. Tapi jawali mah teu dahar ge ja kuat, abdi rek tawakal bae nurutan wali. Wali ge teu dahar teh kuat, abdi mah meureun teu dahar pae semua. Tingkatkeun tawakal geus ka Allah kan lah. Beteng nu abdi ieu dibabaw ku abdi nu Allah, dieusian ku abdi ge ja eta hakikat nama ku. Kuari keur lapar ieu teh ngalaparkeun Gusti, abdi pasrah ka Gusti mangga nyangakeun sadaya. Sok tiba-tiba eta teret besok seubeuh sorangan asal eta teh pasrahna bebeneran ka Gusti Allah, asal keur kos kitu besok pasrah aya pitulung Allah. Pitulung Allah teh aya, engke ge solodor we aya tah urang geus pasrah teh pan Allah mah maha uning urang ngarepen kitu teh di kursi babaturan urang mah tah nu disisieun teu ngadenge Allah mah ngadengeun Bang. Oh sia teh hayang dahar du ditukangeun aya ka dinya teh. Mamang gadeuna ngalamun bae. Nanti aya roti segede kieu dae. Aduh ulah segede kitu, dua kitu gedaeg. Pitulung Allah eta ngaliwatan kursi ka hiji, kadua, katilu. Kunaon merenyana? Naon eta kertegna kadenge Allah ieu ge nu mere di tukang ngertegkeunana neuk hayang merena ka dieu nang saha. Ieu lapar muntayang ka Allah, nu ieu boga roti hayang merena kasih eta nang saha eta kitu. Menang Allah neropkeun teh. Ngaliwatan ieu hiji, dua, tilu, kaliwatan gonya teh dibere gonya nama. Nu ieu bae diberena. Oreng rangdan nu diberena. Masya Allah. Nah, itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kata, wa'alallah falyatawakkalul mu'minun. Mu'min manggis tawakalna ka Gusti Allah. Ulah kasasa mudah-mudahan ulang kabehan. Bisa pasrah ka Gusti Allah. Tawakal ka Gusti Allah. Sehingga orang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad akhadallah wallahu